Ting teka rasa asa teka kamari poe Senin enak geus poe Jumat di itu tah saking betah-betahna hirup teh da kabeh jelema ge hirup teh aya masalah terus aya jalan keluar intina mah orang kudu sabar jeung tawakal di mana-mana. Setiap aya cobaan, setiap aya ujian pasti aya jalan keluarna. Ieu mah pan jelema zaman ayeuna mah dibere ujian ge geus aral. Pos kieu teh hirup teh loba teuing ujian. Ya kumaha ngaranna ge kahirupan. Da sakola oge memeh lulus aya ulangan, aya ujian. Matak diterapkeun ngaranna aya ulangan ujian teh keur nguji diri urang sangkan-sakan leuwih deukeut deui ka pangeran. Ieu mah keur menang ujian nu aya ge jauh jeung nu bogana. Ya urang mah hirup najan kumaha ge dibere ujian. Mudah-mudahan we aya jalan kaluarna. Da jelema mah kuduna sabarna digedekeun, aralna dileutikeun. Ya emang ge kabeh ari karena datangna masalah mah aral. Berusaha saha diri sorangan ge ari diberian masalah mah aral. Ya kumaha tuh? Urang kan kudu sabar. Ya mudah-mudahan we di balik ujian kahirupan teh urang menang barokah, barang hidayah, menang pelajaran, tinu kasalahan. Kitu panan. Ieu teh geuningannya kahirupan teh urang kadang-kadang mah lamun dirasakeun teu karasa asa karek kamari geus tereh diganti deui kana poe. Eta kitu saking betahna di alam dunya. Matak nu utamana mah cik urang lobakeun syukur, ulah lobakeun kufur. Loba syukur ka pangeran, loba ngucap syukur. Ieu teh lamun aya si Turbo mah aing teh ngopi teh ya. Ngeunah. Kamu dibere rokok jarcok mah deuh moal nolak pisan. Ieu tomben poe ieu. Nu ka perkebunan biasa sok aya nu nyadap karet ya. Oh, poe Jumat meureun. Biasana sok libur. Poe Jumat mah panan.